buka panto Pak RT, abah ilu. Cek bahara dia bari gedor-gedor panto kamar Pak RT. Kumaha bapana? Eta bahara dia kotak-kotak be kana panto. Cek kerubiahna Pak RT. Atuh geus kajeun teuing antep. Da ka mangkara atuh rek di kamar tiluan. Kumaha engke lamun maneh salah sasaran bae tembal Pak RT. Ari bahara diana terus bae ketrok-ketrok kana panto bari gura-gero. Pak RT, sing karunya tuh ka abah Pak RT, buka pantona. Buka, iya basieun kumaung. Buka Pak RT. Cek bahara dia deui bari terus bae kutra-ketrok kana panto kamar Pak RT. Wah, nah tuh abah. Lain teu karunya. Atuh da ka mangkara, abah kudu sakamar jeung pamajikan kuring mah. Aduh, kumaha tuh ari kieu? Abah sieun dikerep-kerep kumaung Pak RT. Cek bahara dia deui. Geus atuh abah mah mending ngadunga bae. Lamun salamet atunya syukur. Lamun kuduna dikerep-kerep kumaung, atuh da meureun kuduna. Nasib meureun abah. Pasrah bae abah teh ka Gusti Allah atuh. Atuh da kumaha cek kuring oge, mangkara kudu sakamar tiluan jeung pamajikan mah. Tembal Pak RT. Bahara dia ngahuleng. Dasar RT nulus tunjung. Tanggung jawab pisan karahaya teh. Awas ya lamun sampai kami dikerekep kumaung. Dijug-jurigan ku kami mas ya. Cek bahara dia ku kulutus. Keur kitu di luar sadaya nu ngetrokan panto deui meuni tarik bari jeung huakauk. Pak RT, buka panto Pak RT, gawat buka. Cek sora anu ngetrokan panto di luar, anu si horeng Ceuis teh. Siga nama Ceuis oge ngadenge sora maung tadi teh, anu antukna lumpat ngagedoran panto ka imah Pak RT. Atuh bahara dia Pak RT jeung pamajikanna meuni leuwas. Pak RT, eta anu ngagedor-gedor kana panto di luar Pak RT. Geuning sora nama awewe, bawa pamajikan nu ngora eta teh Pak RT. Cek bahara dia bari gedor-gedor deui kana panto kamar Pak RT. Ngahaja meureun ambih panto kamarna dibuka. Atuh rubiahna Pak RT anu ngadenge oge. Sora awewe di luar langsung murolang ka Pak RT. Saha eta anu gura-gura di luar sia Sudari? Cek rubiahna Pak RT bari murolang leungeunna geus siap-siap rek dipake nyiwit kana cangkeng Pak RT. Pak RT anu geus apal kana adat pamajikanna teh langsung bae soak atuh. Keur mah ku sura maung oge masih keneh biraraeun, ayeuna geus katambah deui. Sieun ku pamajikanna, da geus kabayang ku Pak RT teh. Pasti manehna disiksa ku pamajikanna. Bu cilaka. Aya bae aing mah. Saha barina oge gura-gura wah kieu di luar awewe teh. Aduh nyaho pamajikan aing mah adatna leuwih galak ti mau. Gerentas Pak RT bari katampo begetna sepak. Atuh kayaan Pak RT kitu teh beuki matak picirogeun bae pikeun pamajikanna mah. Keur kitu teh kadenge deui sora Ceuis anu gedor-gedor kana panto bari huakauk. Pak RT, ieu kuat buka panto Pak RT. Ieu kuring geus teu kuat tiris. Keur mah ieu tadi aya sora maung. Cek Ceuis deui bari ngagedoran pantona beuki tarik. Pamajikan Pak RT atuh beuki manas bae. Saha sia Sudari? Bener teh eta pamajikan maneh nu ngora. Eta geuning ngomongna mah kaya teu kuat tiris sagala sia. Sok saha sia? Cek rubiahna Pak RT bari tuluy celetit nyiwit kana cangkeng Pak RT meuni sampe dipurulitkeun tarik. Atuh Pak RT meuni pepelengkingan nyerieun. Ampun manehna ampun. Ieu nyeri ulah nyiwit kieu nyeri. Cek Pak RT bari pepelengkingan sorana tarik sampe kadenge kaluar. Bahara dia siga nunggu ngadenge Pak RT radibut jeung pamajikanna teh. Puas teuing tah karasa. Bohongan teu boga rarasan pisan ninggalkeun aing di luar. Karasa tah karasa. Cek bahara dia di sajian pihak Ceuis oge ngadenge Pak RT jeung rubiahna anu keur ribut kitu teh. Ceuis heran jeung seueul. Jih kalah ngadonna ribut kitu atuh jalma teh. Oh buah-buah peda aing nu ngeurewana sora awewe. Jerentes Ceuis. Ari di jero kadenge deui sora Pak RT anu guguakan teuing dinaha ku pamajikanna. Aduh, ieu lepaskeun, manehna ieu lepaskeun. Ieu ules, ieu ulah dipencet kieu. Ampun, ieu sing pepes. Cek sora Pak RT di jero kadenge deui ku Ceuis. Ceuis gogodeg garo-garo teu ateul, nya amek nya seueul, teu kuat ku tiris babakuna mah. Pak RT, nah atuh kalah ribut kitu, atuh kuat buka. Kuring mah Ceuis lain selingkuhan Pak RT ieu. Gawat ieu teu kuat tiris. Keur mah sieun ongko gawat buka ya perlu. Cek Ceuis deui. Ari ngadengein anu di luar teh Ceuis mah rubiahna Pak RT anu keur ambok deh jadi leler.
leungeunna anu keur dipake mencet palebah palangkakan Pak RT dilepaskeun. Si horeng teh Ciis cenah bapana. Hampura. Tapi rek nah atunya wayah kieu ka dieu. Sampeureulah ka ditu bisa aya guguk ripuh. Perlu penting. Cek rubiahna Pak RT bari nyerengeh. Mono ge arina naon teh ulah sok ambek teh heula. Tanya heula ka bener. Jadina kami nu guguk ripuh mah lain Ciis. Tembal Pak RT bari nguniang hudang. Terus leumpang ngadeukeutan kana panto. Meureun lantaran ku ambek ka pamajikanna, Pak RT muka panto teh meuni tarik meuni dijeblakeun. Oh tuh bah radia anu keunang tungkene hareupeun panto teh jadi nakababuk deui ku panto. Brak. Panto beunang kana awak bah radia, goak, bah radia ngagoak tarik. Aduh ampun, ieu tarang kabah nyeri. Lalaunan atuh Pak RT muka panto teh. Cek bah radia bari mundur nyepengan tarangna. Pak RT reuas. Aduh hampura, bah hampura. Mangkana ulah sok tuang toong ka batur geura. Tah kapan di dunya keneh oge geus meunang wawales. Cek Pak RT bari rada nyerengeh. Rasa ambek ka pamajikan oge kontan leungit sapada harita nempo batur sangsara mah. Bah radia teu nembalan terus bae humarurung sedengkeun Pak RT na leumpang ka hareup rek muka panto. Tapi barang geus anjog kana hareupeun panto, Pak RT kalah rundag-randeg siga nu ragu-ragu. Ciis anu nempo kalangkang Pak RT deket lawang siga nu ruka grengkog beuki seueul pok nyarita deui bari gudar-gedor kana panto. Jih jalma teh kalah ruka grengkog kitu atuh. Ieu geuat buka pantona geuat buka. Cek Ciis bari gudar-gedor kana panto. Iya atuh rek dibuka, tapi bener eta teh Ciis kurut pamajikanna Mang Dudung lain. Heueuh maksud teh Mang Dudung kardun. Nya kuring geuat buka pantona. Kuring aya perlu ongkoh. Kuring mau beja penting geuat buka. Ya kuringna tiris teu kuat. Tembal Ciis deui. Ari geus kadenge kitu mah tuluy reket we panto teh dibuka ku Pak RT. Parek oge muka Ciis langsung bae mulbus asup. Hese pisan ari Pak RT bari nagih muka panto teh. Cek Ciis ku gulunuk. Atuh disangka teh saha? Disangka jurig meureun kuring nanya. Iya, atuh udah kapan keur usum juri? Geus ka jero Ciisna ka jero. Tuh ka tengah imah, ngobrolna di tengah imah bae. Aya bah radia ongkoh. Ngobrol doaan di dia mah bisi kejadian fitnah. Engke dikerekep deui uing ku pamajikan uing. Cek Pak RT bari tuluy maenna leumpang ka tengah imah. Ciis oge tuluy nuturkeun. Terila Pak RT jeung Ciis geus araya di tengah imah. Kasampak bah radia jeung rubiahna Pak RT oge aya. Datang-datang teh rubiahna Pak RT langsung bae nyarita meuni norostos. Hi ari Ciis. Sok ngagarewahkeun bae barina oge. Hanas kuring teh geus nyewitan cangkeng bapana. Tuh udah disangka teh rubiahna nu ngora. Cek rubiahna Pak RT. Bohong lain nyewitan cangkeng deui Ciis. Iya endok puyuh kuring hampir bepepes. Cek Pak RT bari rada cemberut. Nya hampura geus ulah dicaritakeun heula eta mah gampang. Ayeuna mah aya nu leuwih penting. Cek Ciis. Kabehana marelong ka Ciis, kasup oge bah radia siga nu leuwas. Aya perkara naon dia tuh Ciis? Kuring mah geus capek. Cek Pak RT bangun penasaran. Nya aya beja naon deui Ciis? Bah radia oge sarua penasaran. Sedengkeun rubiahna Pak RT mah ngan saukur ngabandungan. Ari Ciis terus deg-deg bae nyaritakeun kajadian tadi basa manehna jeung si Ekek teh anu ngajelaskeun namun si Ekek teh lain jurig atau riwa. Tapi si Ekek asli anak di mar'ah hirup keneh. Ciis nyaritakeun namun si horeng si Ekek teh karek balik di alam siluman badak. Malah cek si Ekek isukan bakal aya rombongan siluman badak ka lembur Cipansur. Mangkana Ciis jeung Aki Dusni dititah ngumpulkeun jalma-jalma pikeun badami yang hareupan siluman badak ku si Ekek. Tah kitu caritana mah Pak RT, Abah. Oge Bu RT. Cek Ciis mungkas caritana. Pak RT rubiahna utamana mah bah radia meuni olohok karaget ngadange lalakon si Ekek anu dicaritakeun ku Ciis teh. Oh jadi jang Ekek teh hirup keneh lain jurig atau ririwana. Nya hirup keneh. Kuring mah geus ngabuktikeun sorangan. Jang Ekek kuring dititah maca ayat kursi. Si horeng nolong macana oge. Kapan lamun ririwa atau jurig mah meureun boro-boro bisa maca ayat kursi. Nu aya mah pasti panaseun kabur. Cek Ciis ngajelaskeun deui.
Jadi cenah jang ekek teh karek balik di alam siluman badaknya. Nya cenah mah kitu, manehna cenah manghaja nuturkeun gulang-gulang rek nulungan Nyilas Maya anu dibawa ke alam siluman badak maksudna mah cenah kitu. Aduh bener-bener eta jang ekek sampai ku kituna. Ku gede-gede rasa cinta ka Nyilas Maya sampai nekat asup ka alam siluman segala. Cek Pak RT bari masih kene olohok sedangkeun Bah Radia katempo ngahulang. Be cilaka. Lamun bener si ekek asup ka negara siluman badak teh, berarti manehna pasti apaleun lamun aing teh munjung. Bakal wirang lamun kieu carana mah. Tapi da sigana mah si ekek teh tacan bohong. Buktina ceis oge teu ngomong naon. Lamun kieu carana aing kudu kuat bisa ngobrol jeung si ekek. Maksud teh ngolos si ekek supaya ulah hibur garentes Bah Radia. Lain ceis tadi teh cenah ceis ka dieu teh dibaturan ku Aki Dusni. Ayeuna ka mana Aki Dusnina? Ku kuring rek diomong. Tuh man. Geus ngagawean kuring jeung nipu jalma-jalma salembur si oreng teh. Duka teuing Pak RT. Tadi mah maneh teh ngajak liwat ka kebun sampe, tapi ku kuring ditinggalkeun da bisi rek niat jahat ka kuring. Jam kitu atuh ngaranna ge. Temal ceis. Nya atuh geus lah, perkara kieu mah teu kudu dipikirkeun. Ayeuna nu leuwih penting mah urang kudu buat ngumpulkeun jalma-jalma saperti anu diditah ku jang ekek. Urang ayeuna mah ulah cicingkeun. Urang kudu bisa nyangkalak siluman. Era kuring ku jang ekek. Jang ekek anu dianggap urang bae oge, boga kawan gede sampai nekat asup ka negara siluman segala. Cek Pak RT. Nya Pak RT kuring satuju. Tugas Pak RT jeung Abah lah ngumpulkeun jalma-jalma mah. Kuring jeung Bu RT mah rek teu heula ka imah Bah Radia. Kumaha Bu RT rek milu teu? Cek Ceis bari tuluy ngalieu karubiahna Pak RT. Ilu atuh Ceis, di imah sorangan mah teu leudeng. Tembal rubiahna Pak RT. Geus kitu mah tuluy kabehan harindit. Pak RT jeung Bah Radia indit ka gardu ronda. Rek nabuh kentrong, jangan bewarakeun jalma-jalma supaya kadumpul. Sedangkeun Ceis jeung rubiahna Pak RT indit ka imah Bah Radia ti heula rek nepungan deui si ekek. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan hiji leuweung anu katelah leuweung Cipulus. Harita di eta leuweung katempo loba rombongan para siluman anu keur reureuh. Anu taya lian rombongan Prabu Durakumala teh. Maranehna ngahajar reureuh di dinya bari nungguan Ratu Gandawangi, Ratu Siluman Sireum teh anu keur kalemur Cipansur rek nyokot raga Nyilas Maya. Bimarah Prabu Durakumala jeung Nyilas Maya dariuk dina hiji tangkal ngariung teu jarauh. Teuing kumaha disaprak asup ka negara siluman badak. Bimarah kakarek ngarasa tunduh anu pohara. Beunah ieu panon teh asa cepal-cepal kieu tunduh. Garentes Bimarah bari katempo lelenggutan karelek heuai. Teu jauh ti Bimarah Nyilas Maya oge katempo siga nu tunduh pisan. Nyilas Maya oge sabaraha kali katempo ngarelek heuai. Asa tunduh-tunduh teh ieu nya karek ngarasa tunduh kieu mah. Garentes Nyilas Maya meureun bakat tingku tunduh-tunduhna. Boh Bimarah boh Nyilas Maya antuk nama ngagaluh sare meniti pisan. Karekna oge meuni kadenge tarik patembalan. Prabu Durakumala anu keur malaweung ngareret reuah sigana mah. Ku ngadenge kerek anu sakitu tarikna teh. Carapeun meureun Nyilas Maya jeung Mapatih teh. Keun lah ka sare ku aing moal diganggu. Garentes Prabu Durakumala. Tetela sarena Bimarah jeung Nyilas Maya teh meniti bra kacida. Malah saking kutibra tibrana duanana oge sampai ngalaman ngimpi sagala. Anehna ngimpina teh bet sarua pisan. Bari jeung ngimpina teh ngimpi pikareuaseun. Kieu ngimpi Nyilas Maya jeung Bimarah teh. Harita Bimarah jeung Nyilas Maya jeung si ekek keur araya di hiji leuweung. Eta leuweung sigana teh kacida hara-hareuna. Jeung bet aneh kabeh tatangkalan nu aya di eta leuweung teh bet carucukan kabehana oge.
Aya di mana orang teh Kang Ekek? Cek Nyilas Maya nanya ka si Ekek dina impian Nyilas Maya jeung Bimarah. Teu ingat tuh Nyai, akang oge teh apal. Ieu teh leuweung naon ngaranna? Tembal si Ekek bari rurat redet nempoan sakaliling eta leuweung. Tudah maneh nu kitu nama Sutardi, burong pisan maneh mah kalakuan teh tiba heula oge. Jangla bari ngagalulin teh. Tah ari gesasab kieu rek kumaha maneh? Bimarah kalah nyarekan ka si Ekek. Nah kalah nyalakeun nya tuh mak. Kapan cek batur oge? Uyah matar teh kaluhur, lamun uing buraong, meureun mah oge baheulana buraong atuh. Tembal si Ekek padungap bae nyaritana. Yes ya mah, adi diomongkeun kolot teh, geus baku sok malik-malikeun bae. Cek Bimarah deui bari molotot ka si Ekek. Si Ekek rek ngap nembalan, tapi keur kitu ujug-ujug kadenge suara nu ngareket meni tarik, siga bae tangkal nu rek rubuh. Si Ekek jeung Bimarah reuas. Red kapelbah datangna sora, anak si horeng tangkal anu aya di tukang Nyilas Maya ngadorok-dok rubuh. Si Ekek jeung Bimarah reuas. Nyai awas. Cek si Ekek beri gajleng bae luncat rek nulungan Nyilas Maya. Tapi tangkal teh leuwih gancang rubuhna, dorok-dok kubrak. Eta tangkal teh tungtungna mah ninggang awak Nyilas Maya jeung si Ekek anu rek nulunganna. Duanana langsung pejet sapada harita. Sajongjongan mah Bimarah kalah olhok bae mata simeuteun. Geus rada lila kakarek Bimarah sadar. Sutardi, Las Maya. Cek Bimarah ngoceak. Korejat Bimarah hudang tina sarena, napas tangah hegak. Sakujur awakna oge meni ngoprot ku kesang, kitu deui Nyilas Maya sarua hudang tina sarena. Nyilas Maya oge katempo siga nu reuasin pisan. Prabu Durakumala kaget nempo kaayaan Bimarah jeung Nyilas Maya kitu teh. Oyo naon Mahapati, Nyai? Nah, siga reuas kitu, tanya Prabu Durakumala heran. Tapi boh Bimarah boh Nyilas Maya can aya nu nembalan. Duanana katempo siga nu reuas keneh. Napasna oge siga nu haregak siga nu capek. Kunaon Nyai Mahapati? Aya naon ieu teh? Naha siga nu reuas jeung sieun kitu? Prabu Durakumala nanya deui. Bimarah jeung Nyilas Maya tacan keneh nembalan, malah duanana kalah katempo silih reret. Tapi teu lila pok Bimarah nyarita. Ari maneh ngimpi naon Las Maya? Nah maneh oge siga reuas kitu? Bimarah kalah nanya ka Nyilas Maya. Pertanyaan Prabu Durakumala mah can dipalire. Ari bibi ngimpi naon? Kunaon bibi oge siga reuas? Nyilas Maya kalah malik nanya ka Bimarah. Ji maneh ditanya ku kolot teh kalah malik nanya? Bimarah rada seuleun. Sedangkeun Prabu Durakumala ngan saukur olhok. Red ka Bimarah, red ka Nyilas Maya. Abdi mah ngimpen sieun pisan bi. Raraosan teh asa nyata. Ih abdi mah sieun pisan. Cek Nyilas Maya. Heuh cek abi ge ngimpi naon? Caritakeun. Bimarah keukeuh nitah Nyilas Maya nyaritakeun ngimpina. Atuh tuluy dedak-dak Nyilas Maya teh nyaritakeun sakabeh ngimpina. Anu si horeng sarua pisan jeung ngimpi Bimarah. Atuh ulang bae Bimarah teh ngahulang deui bae. Be, geuning ngimpi si Las Maya teh bet sarua jeung ngimpi aing. Buah-buah kira-kira goreng ieu mah. Gerentes Bimarah katempo paromana beuki sepa. Anu waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.